Tolak teh tilu dina bilanganna. Tolak hiji, tolak dua, talak tilu. Ta eta nu tilu talak teh dibagi dua. Aya nu disebatna teh tolakna teh tolak raj'i. Tolak raj'i teh talak anu masih keneh tiasa kembali. Raj'i, tolak raj'i. Lebetna teh tolak hiji sareng tolak dua. Nah, jadi tolak hiji sareng tolak dua disebutna talak raj'i, raj'i. Artosna tolak anu masih keneh tiasa uwih deui. Salami masih aya dina masa idah. Uwih deui teh nya uwih deui gitu. Selama masa idah mah tinggal uwih deui. Teu kadah aya naon akad nu baru ari dina masa idah mah gitu. Tinggal uwih deui duh hampura kamari kalepasan misalkan gitu. Enak urang damai we lah cenah gitu. Aya urang balanya we cenah ayeuna mah gitu. Damai deui tak jadi. Ta ari nu kadua eta nu tilu teh disebutna teh tolak bain. Tolak bain teh talak tilu. Anu maksudna teh bain teh anu moal tiasa uwih deui gitu. Kecuali engkena teh dengan naon pernikahan baru sareng kaselang ku nu sanes teh gitu. Talak tilu teh. Jadi tina sisi bilanganna mah talak aya tilu gitu nya. Talak tilu. Sanajan dina bahasana gitu, jalma teh sok kreatif saking ku keheul meureun ku aing ditalak 100 misalkan gitu. Misalkan gitu. Pan aya nu kitu teh kalapasan jiga nu nya. Ditalak ku kuring salawe salikur atau misalkan gitu. Tah, upami terjadi ucapan sapertikeun kitu ditalak ku saya 1000 kali misalkan eta teh tetep jadina mah hiji eta teh. Hiji jadina mah. Para ulama khususna anu ayalah anu dicanak dijadikeun pedoman ku Kementerian Agama nyanak pendapatna teh anu sanajan rek sabaraha wae nu diucapkeunana dina sakali ngucapkeun tetep anu daekeunna mah rek kan hiji we gitu. Ieu nu dicanak ku KUA gitu, Bu. Talak tilu sia ku saya jadina mah hiji gitu teh. Talak tilu deui ku saya jadina mah hiji. Ngan lamun geus sababaraha kali ucapan kituna terucap tinggal dijumlahkeun. Mun tos 3 kali tah ngucapkeun kituna teh jadi we talak tilu. Untung para ulama di urang nyarakna teh anu eta. Anu sanajan 3 kali nyaon 3 bahasana tetep nu dijatuhkeun mah hiji gitu. Jadi nu 3 teh bagi dua nya aya anu raj'i anu tiasa uwih deui. Maksudna tiasa uwih deui teh uwih deui we kantun uwih deui selama masa idah. Teu kedah aya akad baru, teu kedah aya komo hajat deui baru gitu. Eta talak 2. Nah, talak hiji, talak 2. Tah tos talak 3 mah eta namana teh talak bain. Teu tiasa uwih deui kajaba dengan pernikahan anu baru gitu. Pernikahan anu baru. Soalna dina perkembanganna para ulama ngaistilahkeun deui aya 2. Aya talak bain sugro, aya talak bain kubro. Ya, aya deui itu para ulama teh ngamekarkeun gitu. Talak bain leutik, talak bain anu badag. Talak bain leutik anu mana? Jadi talak bain anu leutik mah nu sugro. Jalmi pasangan suami istri tos terpisah, tos ngalewatan kana masa idah gitu. Nambe talakna teh talak hiji tadina atau napi talak 2. Ngantos terpisah ngalewatan masa idah. Maka ngahiji deuna teh kedah ku akad anu baru. Teu kedah kaselang heula da sanes talak teu kedah kaselang heula ku nu sanes, da ieu mah talak 2 teh ya. Umpami tos lewat masa idah hoyong uwih deui maka dengan akad anu baru namana teh bain sugro cenah gitu. Ari bain anu kubro nu mana? Tah ieu mah nu talak 3 teh. Teu tiasa uwih deui kajaba ku pernikahan baru bari si istrina teh kudu kaselang heula ku anu sanes. Pamaget anu sanes bari kadah biasa normal ulah settingan nikahna teh. Palena mah usum settingan teh da Bu duh gitu. Usum settingan. Pan aya artis anu tukang kitu teh daek dibayar